Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Kang Dagol bade neraskeun dongeng dina judul Si Codet. Seri Carios Jawara Linglung. Dina episode anu kalangkung Kang Dagol kapegatuan ci kapisah bangsa nuju nyarioskeun kaayaan di kampung Cisangku teh anu nuju moro bangsatnya nanging ning bangsat teh teu kapendak teu katewak gitu tah kumaha carios salajengna mangga ka sadayana cara ketan Dongeng Si Codet episode ke-8. Peuting harita di kampung anu katelahna kampung Cisangku tea. Kaayaan kadang warga anu keur riweuh sabab kekayaan moro bangsat. Tapi bangsatna teu kapanggih. Tuluy sanggeus puguh mah diteangan kaitu ka dieu. Bangsatna teh teu kapanggih wae. Duka teh nyumput atawa geus kabur teuing ka mana. Jalma-jalma tuluy ngumpul. Utamana di bumina Mang Mod teh. Teu kapanggih euy bangsat teh. Padahal masa kudik deui. Sautik deui kuduna mah. Eta hareupeun. Eta da geuningan make buka digerwahkeun. Padahal mah nya dipikir-pikir mah padahal mah intip heula karok we. Tewak langsung. Ieu mah nya nya bingung nya Ceuk Hansip jana samangsa-mangsa ngumpul di imahna Mang Mod teh. Nya saha atuh anu ngagerwahkeun ti heula padahal mah ulah bakal digerwahkeun urang intip heula we atuh nya. Geus da geus kapalang ayeuna mah. Ucuk ibarat kata mah geuningan ucuk aya nu ngabejakeun mah sudah terlanjur lah ayeuna mah. Da nyakal mah geuningan sok ti tukang lain ti hareup. Ceuk warga sejana milu nemalan. Ngas atuh dari di naon mah aya diomongkeun wae mah da geus puguh bangsa teh teuing ka mana. Aya nama jadi pangalaman ka urang sadarea yen gen deui mah ulah digerwahkeun kitu. Intip heula bener tadi mana da urang teh nya sadarea bangunna mah ya kaburu nafsu jadina teh. Bener urang teh geus kaburu nafsu jadi we kalau ka digerwahkeun kitu teh mah salah urang-urang keneh da Hansip gitu teh mah bakal digerwahkeun. Pan urang teh nya meureunan. Nya geus manggeus atuh kitu nya. Kitu cenah kekecapana warga-warga kampung anu manghanyakalkeun kana lalampahanna sorangan bangsat anu geus didodoho anu saeutik deui arek katewak malahan mah ti kabisaeun kabur deui. Di jero imah Mang Mod jeung istrina nyaeta Bimimin teh katingalina mah geus ganti baju. Malahan mah sikusna oge diuk we deukeut jeung Bimimin. Di dinya geus ngariung patugas kampung di antarana Pak RT jeung nu sejena. Malahan mah Pak Tua kampung oge katingali aya di jero imahna Mang Mod. Lain Mang Mod, kumaha carita jeung mimitina tika Mang Mod teh bisa kabobodo teh nyo kasamaran tinggal kabobodo ku bangsat anu miraga sukma bahasa tahu nama meureunnan nyamur lah jadi jujurikanan jeung di Mang Mod oge make kudu ka kabobodo bangsat anu jadi jurig model kitu kos lain kolot wae ceuk Pak RT. Kuring oge jadi era
Pak RT ngejelaskeun teh cek Mang Emod bari alah eleh. Jika anu rada era nyaritakeun anak sanggeus kitu mah tuluy Mang Emod nyaritakeun sasingketna yen manehna kitu kieu nepi ka bobodo tenyo kasamaran tinggal di bobodo ku bangsat anu ngarupakeun jujurigan tea. Satuntasna Mang Emod nyaritakeun kajadian anu dialaman ku manehanana tuluy Pak Tua Kampung nyarios. Tah ieu mah jadi pelajaran ka urang sarerea, jadi pangaweruh yen engke deui mah lamun ngadengi ngalaman nu serem-serem model kitu teh geuningan urang teh kudu boga ceuk bahasa kolot teh mah pesak jero bisi aya anu nya niat jahat turuy deui istilah mah neangan kasempetan kumaha we geuningan eta carana mah. Ngarungu cariosan Pak Tua Kampung sa model kitu sadayana anu ngarungukeun tibang ungut-ungutan sareng ngalareskeun kana cariosan Pak Tua Kampung sa model kitu. Tapi Mang Mod eta aya nu kaleungitan weuh. Barang-barang anu aya di imah sugan aya anu leungit eueuh. Saur Pak RT tumaros ka Mang Mod. Ari parantos di parios ku abdi teh Pak RT, tapi katinggalina mah lomari mah tos aut-autan. Tapi acis anu abdi gaduh mah da disumputkeun kitu teu ieu teu tika kaleungitan ngan eta we kotor kasur geuningan tah bauna teh kotor sukuna tah nincak kana kasur lumpat kana jendela meureunnan tah naek ka dinya tah tuluy deui da anu sanesna mah teu aya lah ngan meureunnan ditincak bangsat we bumi teh ngan ari tika aya anu kaleungitan mah teu aya Pak RT sakitu mah alhamdulillah. Ya syukur atuh ari kitu mah ai pelebah dinya nama ngan kene imah nya Mang Mod sing hati-hati pokona mah sing boga curiga sing asak-asak nanaonnya sing boga titik tinimangan lah pokona mah intina mah tong wakasieun ku perkara-perkara nu can puguh ari masalah nu kararitu mah nu pikasieun mah justru urang teh nu pikasieun mah anu dilampahkeun ku jelema ta eta ari jelema mah samangsa geus ngalakukeun boga niat jahat teh kadang-kadang kitu sok nekad jeung deui sagala rupa we alpuka manehanana dijalankeun lah nu ceuk manehanana bisa ngahasilkeun mah kitu tah. Mang Emod tibang ungeuk meuesan tanda nyatujuan kana cariosan anak Pak RT. Sanggeus kitu mah kadang warga Pak RT Pak Tua Kampung jeung nu sejan-sajana tuluy malulang deui ka bumina masing-masing. Dicarioskeun dina waktu isukna isuk ceumimin isuk keneh geus nyeusehan spray malahan mah kasur oge geus dipoekeun beneran deui isuk eta teh panon poe jiga anu lengras moncorong cahayana ngahaneutan alam marca pada alam dunia. Sikusna oge geus hudang malahan mah euker nungguan suluh dihau jeung Mang Emod bari siduru. Rada beurang saeutik pernahna keur meneran hadet moyan kira-kira tabuh 8 isuk. Katingali aya 2 jalma milarian bumina Pak RT teras kapenak tuluy dicaritakeun
kaperluanana ditanyakeun kaperluanana. Sing horeng teh eta dua jalma teh Mang Uham katut Mang Astam teh babaturanana si Ajo. Singketna Mang Uham jeung Mang Astam nyaritakeun yen si Ajo kabawa palit. Ngadenge carita samodel kitu, Pak RT tuluy ngajakan Mang Astam jeung Mang Uham ka imahna Mang Emut teh yen arek nyaritakeun kaayaan anu nimpa ka si Ajo. Sakalian we arek dibejakeun cenah ka si Kusna. Singket carita, opatan ngariung di tengah bumi ditamahan ku si Kusna anu diuk deket Mang Emut. Pak RT tuluy nyarios, dah gitu Mang Emut geningan urang teh jadi menang warta anu kawilang sedih lain kawilang sedih bener nyata sedih weh dah tuh merenan iya si Ajo teh teu katulungan cenah kabawa palid. Aduh kumahanya eta kumaha tuh naon teh jujutanana coba caritakeun deui da kuring mata di asa teh jelas ngarungu caritana ceuk Pak RT ka Mang Uham tut katut ka Mang Astam teh. Astam ku anjeun we caritakeun kuring mah baluaskeun nyaritakeun anak. Tah kuring oge sabenerna mah sarua we Mang Astam tapi nya atuh kemelah ku kuring lah urang caritakeun kieu ieu caritana mah. Saterusna si Astam nyaritakeun sacara ringkes di jojo anu pentingna bae kaayaan maranehanana tika kabawa palit teh. Malahan mah si Ajo teu kapulung deui kabawa palit teu bisa kasalametkeun. Tah tidinya mah kuring jeung babaturan malahan mah dibantuan ku kadang warga lemur eta. Duh mun tau salah mah lemur Cibodas gitu. Milarian deui gitu malahan mah kamari isu kamari oge di teangan deui eta teh. Da panasaran sugan we ari geus rada raat nu hujana jeung deui naon nya teu pati caah aya laratanana tapi teu aya ieuna teu aya naon nya tanda-tandana jeung teu aduh bingung we da teu aya duka ka mana duka istilahna mah tilalap sugan nyangsang di jero atawa kumaha. Ai ningali kana kitu nama kuring oge teu wasa nyaritakeunana jeung deui bingung we deui nyaritakeunana ceuk Mang Astam. Cindekna mah meureunnan ieu si Ajo teh nya kabawa palid sareng deui ningali kana sareatna mah jiga moal kapulung deui. Jadi nya kuring jeung babaturan teh mikirna meureun si Astam teh nya geus teu aya di kieuna we meureunnan kitu ceuk Mang Uham. Ngadenge kanyataan samodel kitu Mang Emut tiba ngahulang bari cari nakdak katingali panona ngemeng ngeyemeng ci panon jiga anu nahan picerikeun. Kuring mah jadi disebut bingungnya bingung, disebut nalangsa nya nalangsa. Utamana mah ieu budak ieu si Kusna geus puguh indung bapana geus tilar dunya. Kaluargana hiji-hijina deui teh nyaeta si Ajo kitu deui nasibna. Jadi bingung. Budak saeutik ieu mejeuna keneh geus ditinggalkeun ku sarerea. Aduh ceuk Mang Emut tuluy Pak RT nyarios. Ari kitu mah meureun Mang Emut leuwih cindak jeung deui meureun jadi boga tugas we keur mah keur diurusan tah si Kusna teh ku Mang Emut nya ayeuna mah meureunan jadi sapinuhna we meureunan tah si Kusna teh ku Mang Emut. Wayahna kudu diurusan ngan ceuk kamari oge geningan kuring oge istilahna mah teu karepotan lamun kudu ngabantuan arek naon mah arek urusan si Kusna mah
eta mah teh langkung Mang Emod arek jeung kuring hayu arek ku Mang Emod ge kembae jeung deui lamun arek ku Mang Emod oge di urusanana kuring oge pasti ngabantu lah segala rupa. Ieu da mun budak teh yatim piatu teu sanak teu kadang teu warga teu naonnya teu baraya teu baraya pisan meureunan. Heuh Mang Emod oge tibang tatangga. Yo hari kuring mah ku ngurusan si Kusnana mah teu jadi masalah ngan ku waasna teh menikah wasa hijieun oge kitu di kaluargana. Deudeuh budak teh nya ningali kana kitu nama urang teh da bingung meureun geus nasibna model kitu nya urang ge meureunnan sabisa-bisa we ulah sampai katumpur ieu meureun katurunanna katurunan si Kusna ieu. Gitu Pak RT abdi oge aduh ya enak mah meuneunan geus kitu mah kitu we lah enak mah mun urang kumaha ya satuluyna utamana mah nya urang pulasaraan da ari jasadna mah meureunan teu kapanggih nya sailaharna we meureunan urang hadiahkeun urang doakeun mudah-mudahan dina teh mah pahitna si Ajo geus tilar dunia teh mah supaya dihampura dosana ku Nu Maha Kawasa jeung amal solehna ditarima ku Allah. Cenah eta misalna aya keneh harepannya mudah-mudahan we dilancarkeun sing salametkeun we. Da di teangan mah meureunan di teangan malahan mamun aya waktu mah kuring ge panasaran hayang neangan ka mana tadi teh wahangan mana? Wahangan Cibodas Mang. Ceuk Mang Astam. Eta wangan Cibodas. Singkat carita sanggeus pungguh mah bewara atawa carita kaayaan Mang Astam model kitu tuluy sailaharna Mang Emod sakeluarga ngadoakeun malahan mah dianggap Mang Ajo teh dianggap geus tilar dunia bari tetep nyimpen harapan yen lamun dina salamet nage mudah-mudahan memang masih keneh ditangtayungan ku Anu Maha Kawasa. Cag urang Tunda kaayaan di kampung Cisangku ayeuna urang nyarioskeun kaayaan si Ajo anu sabenerna samangsa kabawa palid tea malikan ka tukang samangsa si Ajo katubruk sarah euker nyekelan kana tamang dina waktu keur mentas wahangan tea leungeun anu dipake nyekelan kana tali leupas sabab si Ajo lain ukur ditemrak ku lamakna cai. Ngaguruhna sora wahangan caah awor jeung sora hujan ditamahan ku sora guludug dina waktu eta kadenge ku si Ajo hawar-hawar ngajorowokna Mang Oman. Ajo kur sakitu anu kadenge ku si Ajo sabab sirahna tidagor kana batu anu aya di eta wahangan. Si Ajo tidagor malebahan dina tarangna pisan. Lamun katingali mah eta getihna nika uwar awer nyampur jeung kiruhna cai wahangan tea. Teuing meureun kitu kuduna keur kitu teh suku si Ajo kabulit ku areuy-areuyan jukut anu kabawa palid kabawa ka jaro tika teu muncul deui ka beungeut cai wahangan anu tuluy palid gaguludag sabab banjir atawa caah dengdeng tea. Teuing kudu kitu jadina si Ajo tuluy kabawa palid dibawa ku kayu atawa sarah anu kabawa palid dina caah dibeungkeut katalian ku areuy-areuyan. Si Ajo kabuntang banting tuluy nyororot kabawa palid
muru ka hilir ngilu kana majuna cai caah anu sakitu gedena. Jauh pisan si Ajo kabawa palit, manehna henteu sadar sabab samang-samang sakti daguar kana batu teh tuluy manehna teu inget di bumi alam. Dikocapkeun, dicaritakeun, si Ajo kabawa palit jauh pisan. Di hiji tempat dina Jomblang di wahangan Cibodas anu mangkilo-kilometer ti mimiti kabawa palit teh pantes da kabelah dinya mah kaitu gawir ka dieu gawir, malahan mah sapudeureunana masih keneh kabilang leuweung anu arang langka disapa ku jelema. Jeung wajar we bisa henteu kapanggih oge sabab manehna asup heula ka hiji sedong tika kakeueum sababaraha lilana. Dicarioskeun eta wahangan teh ngamuhara geuningan langsung ka sisi laut. Awak si Ajo anu kabawa palit masih keneh ngahiji kabeungkeut kana tangkal dahan kayu anu gede. Tuluy nyangsang di sisi wahangan. Dina kaayaan kitu katingali aya hiji aki-aki anu teu kumaha caritana eukeur nangtung we melak cangkeng dina hiji batu anu gede di sisi wahangan. Panonna luak liuk jiga mata heulang ngareretan kaitu jeung ka dieu jiga aya anu di teangan. Sidik tadi teh palitna kabelah dieu jiga aya layon atau awak jelema anu kabawa palit. Di belah mana nya? Ceuk eta aki-aki jiga anu ngomong sorangan. Itu geuningan tuh. Hirup kana tawan teu nya. Ceuk eta aki-aki balik celeng mahena ngajeleng tina eta batu nincak kana batu anu sejen ngadeugetan kana awakna si Ajo anu ngagoler masih keneh kabeungkeut dina sarah kayu teh. Hirup kana tawan teu nya. Ceuk eta aki-aki satuluyna. Awak anu kapanggih ku eta aki-aki teh tuluy di udaran tina jukut areuy anu meulit kana suku jeung kana awakna dipisahkeun. Tuluy awak si Ajo teh diangkatkeun ku eta aki-aki dibawa ka sisi ka tempat anu rada jauh di sisi wahangan. Lamun ningali kana sareatna mah lamun ieu jalma biasa kudu geus tilar dunia. Sajabati kitu lamun dina heueuna oge manehna salamet moal kaciri masih keneh salamet sabab ningali kana napas nama geus napasan ieu jalma teh. Tapi sanggeus laku kaula dipariksa masih kena aya keketek jantungna sanajan bari lemah oge jika nama mudah-mudahan we kapulung keneh. Ceuk eta aki-aki. Sajurus tidinya eta aki-aki ngurutan tina suku kana awak tuluy diangkatkeun palebah cangkengna kaayaan si Ajo ditangkarakeun. Geus kitu mah tuluy jika anu hampang suku si Ajo diangkatkeun jika sakumaha we mak beurang ngangkatkeun budak dina sukuna dibawa ka luhur. Nya oge waruga eta aki-aki leutik bari jeung pecekrek tapi jika nama tanagana teh rohaka gede pisan. Tidinya katingali si Ajo ngaluarkeun cai anu meureun asup kana awakna. Sanggeus ngalakukeun samodel kitu si Aki ngagolerkeun deui si Ajo dipernahkeun dina tempat anu lempar. Sasakali si Aki neken-neken kana beuteung jeung dadana si Ajo neken beuteung beureun supaya caina kaluar
ditekan-tekan dadana meureun supaya ngarenghap. Berkah si Ajo ngagolokok ngaluarkeun cai tulus katingali renghap napasna aya deui sanajan bari eujeung rada lemah. Teu sangka jalma ieu boga kakuatan anu beda. Jigana mah masih bisa kapulung keneh, ceuk eta aki-aki. Sanggeus ningali yen awak jelema atawa layon anu disangkana meureun sugan teh geus eueuh nyawaan, tapi geuningan masih keneh bisa katulungan ku si aki tuluy dipayang. Jiga anu hampang pisan si aki luncat mawa awakna si Ajo. Dicaritakeun sababaraha waktu si aki luluncatan bari mawa awakna si Ajo tuluy nepi ka tengah leuweung. Di eta tengah leuweung teh aya hiji palataran anu cukup luas. Malahan mah aya imah saung di eta palataran teh. Tuluy si aki asup bari mawa awak si Ajo ka eta saung. Si Ajo saterusna di urusan sakumaha mistina ku si aki niatna arek nyalametkeun kana hirupna si Ajo. Sabab dina pamikiran eta si aki ieu si Ajo teh masih keneh bisa ditulungan deui. Tuluy sanggeus katingali sagala rupa ikhtiarna dilakukeun, si aki diuk gigireun awakna si Ajo anu ngagoler empes-empesan ukur bisa ngarenghap jika anu pingsan bangun parna pisan. Teu sangka ieu budak boga kakuatan anu lumayan gede, anu lumayan rohaka, bisa nahan titeuleum sakitu lilana jeung keketegan jantungna masih keneh kuat. Jika nama ieu budak teh kalatih asana jawara atawa boga kakuatan anu sejena. Mudah-mudahan we aya mangpaatna ieu budak ditulungan teh ya. Sanajan can puguh nah jelema anu bener, nah jelema anu salah, tapi da meureunan istilahna mah bahasa kasarna mah anjing oge aya ditulungan mah osok naon, osok mulang tarima piraku sugan jelema mah. Kitu pikiranna eta si aki. Sanggeus kitu mah bajuna si Ajo di udaran dibukaan tuluy disalinan ku baju anu garing, baju manehna anu sakira-kira mahi ka si Ajo. Si Ajo tuluy diurusan sakumaha mistina. Sababaraha poe kaliwat teu kurang ti 3 peuting, teu kurang ti 3 poe si Ajo pingsan, teu sadar kana awakna, teu sadar kana dirina. Tapi ieu si aki tuluy-tuluyan ngusahakeun eujeung ngurusan sabisa-bisa. Sigana mah si aki ieu oge lain si aki-aki samanea. Manehna jiga anu boga keahlian khusus ngurusan jalma anu gering atawa teu sadar samodel kitu. Dina poe katilu katingali si Ajo leungeunna keketegan, malahan mah jiga anu ngulisik arek cager tina gering anu sakitu parnana. Jika nama sakedeung deui budak teh ceg arek cager, tapi kumaha ya nah cager atawa henteu. Waktuna parantos cekap dina episode anu ayeuna. Kumaha carios salajengna? Mudah-mudahan carios ti Kang Dagol katampi ku para pendengar janten pang beberah mana. Like, comment, sareng subscribe na di atas ku Kang Dagol.
Urang patepang deui dina carios salajengna. Wilujeng patepang deui. Permios.